telat. Siap ya. Tuh. Diraya dihurungkan. Dihurungkan nanti. Oke. Apa kabar? Masih loncat-loncat aja, belum bisa jalan kamu. Diam kamu kun. Kamu masih kena acok-acokan. Mana teh juri gak bangkong. Daerah mana bisa pahili. Nah, mana sok seliwer. Lamun urang keur ngageleyeung, berarti urang keur naik skateboard. Ari maneh eta kemana geus mamake daster? Dasar orang mah berkah denai. Di manusia mah sakit pakai sombong. Yain aja biar cepet. CTW, ari besti maneh kemana nu asar-asar? Nyao karu tadi nama ngomong nate karena nguan malah si nyao dah si eta maleman. Capek, anjir hemai, anjolin gali. Ini besti, lah mana bisa lempang gini? Nah geningannya besti. Oh iya, dia tadi udah gundag anjolang galak. Jadi cager abi teh teu asar-asar dan deui. Tulung, iya anjolang. Terus mana sarua diudag teh? Oh, dia diudag anjolang anakan. Meni sarua gitu tinggal ya bige menikat tepi tiasa mapah deui. Kemana? Sok. Para bantu lampu. Enggak sih kalau. Udah ya. Para jet kieu rupa.
Siap. Selamat pagi waktu Indonesia Alam Jin, Cikgu. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi waktu Indonesia Alam Jin kembali. Duduk. Sahabat, marane ayeuna geus asup kana semester 7 di Universitas Pajajaran Kegaiban. Ayeuna waktuna maneh bakal ninca kana program nu disebut KKM. Kumaha? Tos bebekalan, tos wawartos ke orang tua, peratana tos disiapkeun, tacan? Siap, laksanakan Pak. Bapak, ari kangge programna naon itu? Intina marane kudu bisa nyiptakeun kegaduhan di eta lembur, ningali potensi-potensi kemaksiatan di eta lembur. Mun aya nu puasa goda singka ngagodina kudu ninyuh mie seungit ka tetengah. Mun aya nu keur bobogohan harewasan sina popoekan mie terjadi sesuatu yang diinginkan. Pokona mah mun waktu geus nyered ka beuting nyieun teror-teror keketrok tuluy aya bau hanyir-hanyir kitu ya intina mah. Kumaha? Siap, laksanakan Pak. Pak, engke urang kekaena ke daerah mana Pak? Maraneh bakal diinitkeun di daerah nu ngaranna Desa Purwasari. Da kitu nu kapihatur ku Bapak pamit. Watashi urug bartasa. Menantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami guruku sayang. Ayo, merangkat, gaskan. Gaskan. Dari ufuk timur hingga ke ujung barat, terukir dengan indah jejak langkahmu. Silammu takkan menghapus kisahku. Michelle Remix. Penyanyi teh di daerah mana atuh? Ngaranna Purwasari teh. Atuh, aing pusing acok-acokan. Cangkel ya. Untung maneh sus geus bisa leumpang puaskeun. Maneh keur ngesot keneh. Meureun geus teu babak eta bitis jeung bokong. Lain ieu teh tanyakan meuni nyungcuang kieu. Iya, itu nu ngaranna negla-negla teh. Tuh, tinggali aya abah-abah. Coba teruskan ke si abah ada juga nama golongan kami itu mah. Halo, Bah. Nyai kemarin namanya juga lain bau daerah. Iya mah. Nuhun abah, cari seorang dia kami teh. Badai KKN ke Desa Purwasari, kampung puncak-puncak itu dah. Badai ngabantu warga jin anu dirinya pikir ngagoda manusia. Nyai leres desa
Nama atos ieu teh Purwasari mung kampungna mah kabelan tongodi ngan kahade ngan pupuju barudak mun bisa mah balik deui we usul ka dosena jang ngan lamun maksakeun mah pupuju bisi pendak jeung bapak-bapak anu mawa suluh ulah wani-wani ngaheurian nya tuh ayo Abah ek mantau anu ngarumus bisi kaburu areling. Ayo. Kumaha atuh jadi moal KKN di ditu teh? Padahal tadi cek si Abah mending balik deui. Oh atuh mending sarara kitu ya hari kitu mah. Mending KKN di rumah sakit abi mah enakeun. Lah lemah. Ayo jadikeun kayak di ditu aya seblak. Hoream teuing kudu balik deui mah. Jaba mudun, urang sieun di jeung jolong. Hayu atuh besti urang berangkat ari aya seblak mah. Hayu atuh hayu ari aya seblak mah. Nilir. Hoyong nu lada-lada. Hayu teu kiat hoyong nyeblak. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Iya gitu kampung pencut-pencut teh. Merenang manya jauh kene mah negis cangkel kieu lempang. Aya bapak-bapak euy. Bangsa manusia itu mah. Uang linglungkeun we yuk. Ing lah, ku abi uang praktikkan di ilmu ke bapak-bapak. Kade bisi anu cek si abah-abah ulang ngeheureun ke bapak-bapak anu mangusuluh. Lain lah, dengek teuing si abah, penting mah praktek ilmu. Yo, tinggal yo. Timai cilemoy cila kali jumpai linglung siya maneh linglung kala nah temempang. Besti awas lah ku abi yo tinggal yo ilmu di rumah sakit cilih mah kilipah aleh mai linglung ini besti nah sami temempang gedingan ieu kak di mama bapak ieu bawa Kia, setan belek, maneh nanaonan? Coba ka urang maneh. Yo, rasakan setan belek. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Macam-macam maneh ka saya. Yo, kepret sorban. Aduh, tolong, kumaha ieu? Ka dieu, coba maneh ngaganggu ka wilayah dieu. Abi teh bade KKN, ka dieu teh teu niat ngaganggu, kurang teh sungkul. KKN, maneh mahasiswa. KKN aya rek di dieu. Mohon Pak, TV warang ku dosen abi. Dosen maneh? Coba geuleuan dosen maneh ka dieu. Jawang WA. Halo Pak dosen, tolong abi, tolong. Aduh, aya naon ieu barudak? Iya, abi teh tadi kita saya mau ke bapak-bapak, tapi itu mempan karena apa nu dirangkep. Aduh, Pak, apuntenna ieu teh panginten salah paham. Sebenarnya mah
Ibu budak teh dikirim kanggo program universitas, KKN, kuliah, kerja, ngagoda. Biasa we Kang, milari balad, jeung engke jaga di beulem babarengan. Babal mah caliura berani-beraninya musik ke wilayah dia. Sok, ayeuna mah kumaha? Ek ini secara baik-baik atau eku saya diusir? Pak, itu atuh. Itu terus jadi program sekolah, jadi program universitas, yang gitu. Pamit tiasa mah itu tiasa lajeng we meureun. Heug, ai gitu mah. Maneh we ya. Nah, asup ka dieu. Besti, tolong. Abi kesedot. Aduh, tolong barudak, ieu bapak kesedot. Aduh. Aduh, tolong. Iya kesedot, aduh. Aduh, tolong. Aduh, ya tolong. Tolong. Alhamdulillah lumayan yang koleksi kangge maturan cupang dina tekas. Sholawat salam seduluran salawase.